Gusti nu agung. Aduh. Ditembak siapa aing, ha? Hehehe. Bis. Ayo, hadir. Hape. Salam alimah. Suami tetepang rok agama katua. Hormat komandan. Pilih aya naon-naon pejakeun ka abdi. Pedil ku abdi. Paehan ku abdi. Deredet ku abdi. Pejakeun ka abdi. Saha maneh teh? Abdi ngaran abdi Joko. Uluh. Ngaran maneh Joko. Murid saha maneh teh? Abdi teh muridna Bapak Ustad Jujun Junaidi. Siap. Abdi mana muridna atuh. Nah atuh maneh teh guguru ka Ustad tapi jadi tentara. Kuningakeun abdi mah double jump Gusti Kulan. Nabi ngamankeun dangeuna, nabi ngamankeun desa, nabi oge acara dakwah. Abdi mah ale-ale ulah ilu ka kabeh oge. Ulah ilu eta mah multi talent abdi Gusti Kulan. Abdi mah ngabimbing umroh tiasa. Di mana SAJ Gusti munigakeun. Wah, hebat. Hebat ieu mah tentara teh. Ari maneh kadirek naon abdi bade ngamankeun. Pilih aya nu polontong pejakeun ka abdi. Paehan. Pami aya nu polontong bejakeun ka abdi. Wadil ku abdi. Deredet ku abdi. Ke. Kumaha eta sora bedilna eta teh? Suajan bedilna? Heeh. Deredet. Kitu musti. Eta mah. Kumaha? Opos ini. Belado entuk. Waduh, hebat teueuh. Bantuan kuring ngamankeun di dieu ayeuna teh rek ngabekal. Aduh. Wayahna lamun teu mere duit atawa harta banda bedil ku maneh. Siap, siaga. Joko selalu bersama. Bisinya neh teu apal. Tadi mobil uing teh nubruk euy. Sigana mah nubruk TNI ngaranna Joko. Bermasalah heula macam lila ka dieu teh. Ngaranna Joko. Urang itu tuh. Urang Sulaiman. Aslina ieu mah bener. Kabeh jelema apal ka manehna cenah. Sumuhun abdi eta teh. Tadi teh abdi bade OTW ka dieu aya nu nubruk di tukang. Bade dipedil ngan pedilna teu kacana Gusti. Hilapeun abdi teh.
Ari abdi nyandak kalah ka pedil Arab Gusti. Uluh. Heuh sok atuh diuk maneh di tukang ngamankeun wayana siap. Pilih aya naon-naon mah tinggal di kieu ku abdi mah. Dikeceng. Dikeceng. Kaluhur. Abdi oge tiasa nemak manuk Gusti. Manuk tiasa ditembak ku abdi. Manuk nu mana sok. Abdi tiasa nembak manuk. Nu caket we nya. Ajik sia. Buang elo sia. Liuk di tukang siap. Atuh masa depan aing hilang saja. Sangkan ngawujud harapan makmur dina kaadilan. Padoan ulah pikiran pilarima ridho pangeran ibuku Neng Rosita. Gunung haruman gemar, gunung mundur-mundur, busuk dikit kuat sumujud apa-apa, busuk dikit, busuk dikit kuat. Sumujud mah, sumujud tak apa-apa. Si Gelo sia. Si Edan sia teh. Si Nurus Tunyung sia teh. Saha eta nu ngeunang teh? Awas ya moal dibawa deui sia teh. Dikoplos geunahon teh. Dibejakeun sia ka bapa aing sia. Uluh ngamak. Ngaran bapa aing Toto. Toto. Toto nu mana ujang? Toto anu botak. Siga ieu. Toto anu karacunan di Kuningan. Anu ngalukna teu tulus gaji mahful. Nah make hayang atuh. Uluh. Geus aya eta naon? Naon teh? Oh eta nu dibaheum teh naon? Bulan. Balon kitu sia teh. Dek naon mau balon ka dieu? Hayang ditiup. Hayang niup balon. Abong budak si kunyuk dah. Ulah di dieu niup balon mah aya pangersa Abah. Pilih leuwaseun. Hayang di dieu. Di ditu tuh. Di lapang tuh, di ditu aya tuh. Di parkiran we juga. Hayang di dieu. Di dieu mah loba santri. Kumaha mun reuwas santri kabehanana paringsan hayang di dieu. Si Aci teh pendil ku aing botak sia. Dipaehan ku aing cerede ku aing. Ulah atuh da dulur keneh ieu teh. Ulah di dieu cu wayahna tuh di ditu we aya tuh parkiran. Deukeut mobil hayang di dieu. Ulah di dieu hayang di dieu anjing sia teh. Hei, ka dieu sia teh. Ih sia.
Ieu teh di pesantren beleguk. Da emang buta ketang jeung budak keneh deui. Jeung di ari wayang mah goreng alus teh kudu katepikeun duanana. Maklum we. Kumaha karakter hayang di dieu. Sok atuh sok. Ngan omat ulah gede teuing cukup we ku 4 tiupan sok. Hayang 5 tiupan. Opat hayang 5. Pancasila oge aya 5. Piraku rek diganti jadi 3. Boa edan. Rukun Islam oge aya 5. Ujang oge hoyong 5 tiupan. Sok atuh bae 5 we sok. Hayang genep. Si curi sia. Geus 5 geus hayang genep. 7 we sakalian 7. Ya, hayang 5. Si Aci teu peunil ku aing sia. Heredet ku aing. Sok atuh 5 we 5 tiupan. Kan ulah deukeut teuing, rada jarakan physical distancing teh. Mana teh kudu make masker sia teh. Piraku nium balon kudu make masker. Sok atuh 5 tiupan we. Hiji, 2, 3, 5, 4. Bisa ngitung mulanya. Ulah gede ting bisi bitu, mung bitu. Sok 4. 11, 5. Sok 5. Geus eta 5. Hei. Aduh, gusti nu agung. Aduh. Ditembak siapa ingat? Hehehe. Bisi bitu, mung bitu. Hastu, nu agung. Si bapak contoh ya. Puas ya. Doraka kalau jadi korote gitu sia. Hayang meuli deui balon.